bakal bisa sakumaha tadi bayangkeun bae kumaneh ali dunia mah ngajerumuskeun tempat nyieun dosa adalah dunia sakitu bae mantak jelema loba anu bergelimbang di akhirat kana neraka ku sebab dunia atuh make resep kana dunia naonan kon kasuro loba pisan ke gitu naon jelema di akhirat teh ieu teh kaduhung gara-gara ieu hirup di dunia resep kana dunia padahal ditinggalkeun kod gori kod nasung kasih loba anu tikelekep di dunia tikelekep bae enggak tikelekep ku dagangan tikelekep ku politik tikelekep ku ekonomi tikelekep ku pergaulan tikelekep ku rangda tikelekep wah macam mana tikelekep eta teh bopohokeun ka Gusti Allah tah eta nu bahaya. Nah, iya supaya ulah resep kana dunia. Urang anggap bahwa dunia ieu tempat nigawean dosa. Seluruhna ieu nu ngajadikeun dosa. Kebal-kebal urang teh resep jeung naon atuh? Dia bakal nyilakakeun. Geus, pepegata make jalur khusus. Suluk ngaranna. Mulai kuari hirup teu bisa babarengan ieu di lembur mah pindah nyeun gubug. Di mana? Di sawah, tengah sawah, bari melak ponteng. Wih, atuh teh mah tani ngaranna gua gitu. Assalamualaikum. Cik Syekh Abdul Abbas Al-Marasi radhiyallahu anhu. Rijalun mahau awsafah. Jagoan-jagoan ibadah. Lalaki-lalaki anu luar biasa ngerahkeun sagala rupa. Waktuna, pagaweana, tingkahna, ucapna. Ngapus kana sifat-sifatna ku sifat Allah. Pagawean-pagaweanana diganti dihapus ku pagawean Allah. Zat Allah. Waham lahum minal asrar. Taeta tea kos kitu tea adalah suatu perkara anu apes amatul aulia umumna para wali-wali Allah. Lamun urang ibadah bersyariat moal jadi wali kejunting tarangna pos PKS heureung dipantog-pantog bener. Tetep bae sakikituna. Ai tarang hideung ai korupsi terus bae. Mal beres sama kitu kamuflase. Bohong. Bersyariat doang paling jago katahapan sholihin, paling jago. Eta ge geus hese. Kuari mah geus bersyariat ditinggalkeun menuju hakikat. Urang geus datang ka tahapan sholihin naik suluk. Pakai jalur khusus. Pakai jalur khusus ibadah ke Allah teh. Urang ke Surabaya teh bisa jalan Semarang, bisa jalan kitu Purwokerto terus jalan Kaler tengah kidul datang ka dieu. Naik mobilna bus malam, bus biasa ekonomi, naik mobil Kijang, naik mobil Carry, naik angkot. Macem datangna ka ditu ararangnya. Aya nu make kereta api jalan set datang ke Surabaya. Aya nu make pesawat set datang. Saya teker carita urang. Jalur-jalur khusus. Ieu ge ibadah ka Allah make jalur khusus. Geus teu luak liet. Tandai make bus ekonomi mah urang di ka Bandung bae ge kiri. Turun ke cabut. Naon nu dicabut? Kiri. Angin. Tarik. Oh gitu bae ekonomi mah terus bae sanajan bus. Tapi lamun orang naik patas. Plek. Yuk. Ker HS. Datang gitu. Plek datang.
mun teu tabrakan. Iki sarua ka Gusti Allah ge, teu luak lieur. Berangkat urang, aya lurah. Hah, naon sia? Berangkat, aya camat sih, nyingkir sia. Aya bupati, gedeun teu, gede. Terus kita berangkat. Kita dua deulu. Ninggalkeun makhluk ulah aya di jero hate nu pika deudeuh nu pake kanyaah. Anu dipake ka hayang dipake ka resep teh eueuh hiji Allah. Ulah aya patula patali ta'aluk kita teh jeung bangsa nu sugih jeung masa pejabat ulah aya. Kitu keneh kada dunya ulah aya nu dipake ka resep naon bae teh dunya teh ulah hiji Allah. Ngomong doang. Hese. Tapi maka perjalanan beat bakal bisa. Bakal bisa. Sakumaha tadi. Bayangkeun bae kumaneh ali dunya mah ngajerumuskeun. Tempat nyieun dosa adalah dunia sakitu bae. Mantak jelema loba anu bergelimbang di akhirat kana neraka ku sebab dunia. Atuh maka resep kana dunia naonan. Nah naonan kon kasuro loba pisan ke gitu naon jelema di akhirat teh ieu teh kaduhung gara-gara ieu hirup di dunia resep kana dunia padahal ditinggalkeun. Padahal ditinggalkeun. Kod gori kod nasung kasih. Loba anu tikelekep di dunia. Tikelekep bae enggak. Tikelekep ku dagangan, tikelekep ku politik, tikelekep ku ekonomi, tikelekep ku pergaulan, tikelekep kurangda, tikelekep wah macam mana? Tikelekep. Eta teh bopohokeun ka Gusti Allah. Tah eta nu bahaya. Nya ieu supaya ulah resep kana dunia. Urang anggap bahwa dunia ieu tempat nigawean dosa. Seluruhna ieu nu ngajadikeun dosa, ieu nu ngajadikeun dosa, ieu nu ngajadikeun dosa. Kebal-kebal urang teu resep, jang naon atuh? Dia bakal nyilakakeun. Geus, pepegata make jalur khusus suluk ngaranna. Mulai kuari hirup teu bisa babarengan ieu di lembur mah pindah nyeun gubug. Di mana? Di sawah, tengah sawah bari melak ponteng. Wih, atuh tah mah tani ngaranna gua kitu mah. Tah orang Tegal tah mah. Lain di ditu di Gunung Karang sorangan handapeun batu ibadah sorangan. Ini kan yang kawin oleh sapi, gitu. Lupakan sapi. Jasa ibadah. Mentek Syekh Abdul Qadir Jailani Qudus di hutan. Imam Ghazali di Yordan, terus di Palestina, terus di masjid-masjid sorangan. Imam Syafi'i 3 tahun khalwah bae. Teu kapanggih jeung sa, 3 tahun. Selalu karar itu, bae selalu karar itu. Pepegatan heula. Geus teu ngalingsir. Eta teh kudu boga guru siga teh, kayak urang nyepe bae di kamar teh. Diketrok-ketrok ku pamajikan, Kak, kan itu. Nyepi ka kamar ieu. Nyepi ge atuh pan ieu hansip darata. Nyepi, urang kudu dilepas-lepas. Nah, kuari geus mulai jeung jelema geus teh hayang, jeung dunia geus teh hayang. Ka Allah we resep hati. Teng kuari urang teh bertingkah Allah, bersifat-sifat Allah, berpagawaian Allah, berzat-zat Allah. Selalu aya asror sirun min asraril hati. Tah, geus naon nu aya kos Allah bae kuari mah praktekna. Teu ka jelema bager kos Allah barang bere teh. Mun ngomong atuh nasehat mereka teh nyaritakeun ka salapeta. Kitu keneh sifat-sifatan urang anu pas bae dina Al-Qur'anul Karim bae kuari mah. Geus perasaan urang teh geus lain perasaan urang, harti lain perasaan urang teh eueuh nu aya Allah. Urang ge eueuh nu aya Allah mun ditanya mata saha mata Allah, ceuli saha ceuli Allah. Nu Allah bae geus kabeh. Geus serba Allah bae kabeh, ma fi jubati illallah. Allah bae kabeh. Terus tah eta teh sejasa kos kitu teh.
Iyalah nu paling sulit bari jalun mahau awsafahum bi awsafihi wa af'alahum bi af'alihi wa zawatahum bi zatihi. Terus kabeh diganti ku sifat Allah, ku pagawean Allah, ku zat Allah. Artina naon? Eueuh urangna nu aya Allah. Khari pasti. Ngan ulah aja kos Habib teh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urang janaon can ditanya. Golan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ngacaprak banyak Qur'annya hadis ya dek namu teh dek ceramah ye. Kata Habib teh nya adaptasi tanya heula atuh. Waalaikumsalam. Anak dari Surabaya nih ya, nama anak namanya siapa? Kakarak, bagaimana keadaan? Nah, iya menentu. Waalaikumsalam. Ijlis bib, ijlis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus acak-acakan, orang sebel pada tukos itu mah. Encan ge naon-naon segala nabi, segala naon. Wah, itu bareres. Tete adaptasi kos gitu. Lain gitu, atuh tama ngaranna egois. Majelis taklim naon lain tahu. Aya deui Habib datang. Waalaikumsalam. Ini Ki Uji ya, nyanan orang tuh. Tola'al bah. Iya anak buah Habib Rozak jadi karar. Iya gua iya. Ayah. Masya Allah, Masya Allah. Saya akur, kok gitu teh biasa bae sih ge. Beneran naon, golan Nabi, beneran naon, gol Allah atuh dekeran. Ieu mah masyaallah. Teu bisa dieureunkeun ditolakna. Ditinggalkeun bae ku urang. Ente mau ke mana? Enggak ngagungin Nabi ya. Udah Habib aja agungin dulu, saya enggak sempet nih. Tuh tebak tapi eureun nya ditinggalkeun bae ku urang. Eureun tolakna, datang ka wajaba doang. Rek we eureun. Orang datang kadinya dia, ayohal. Lain gitu, biasa. Masya Allah, Masya Allah. Tentu buka guru Habib ya gitu baik, baik. Nah, kudu bedakan enggak? Di sini ada Habib. Habib siapa? Habib Rozak mana? Sono ada. Habib Rozak dari mana tuh? Habib apa bukan? Nggak tahu Habib, nggak tahu bukan dia mah pokoknya mah itu mah dia mah pokoknya mah atuh begitu aja lah. Aduh, masya Allah, masya Allah. Eta kos kari itu. Ada rese jasana iyalah ma ta'jizu an wa'amatul auliya sulit kos gitu. Menghilangkan rasa ngaku di diri urang. Ulah aya nu di aku diri urang ge anu Allah bakal nikmat luar biasa. Tangke wa iza ubdilas muhbisi. Di mana diganti ngaran ku ngaran Allah. Pagawean ku pagawean Allah bakal nuturkeun. Anjeunna ka Gusti dina sakabeh tajalina Allah. Urang nuturkeun teh nuturkeun ngaran Allah Ar-Rahman bae Maha Welas. Urang teh metakeun Rahman Allah di diri urang. Metakeun Rahman Allah di diri urang. Hayu hayang nyawa coba karahmanan urang teh dikerahkeun 100%. Ya Allah teh Maha Rahman. Engke ke urang teh aya kelainan pasti. Namun urang teh nurutan kitu asma Allah Rahman bae hiji. Atuh engke bakalna urang teh khariqun lil adat sorangan. Ja beda teu meunang mangeun hayang ieu, hayang. Nah, hayang sia. Ieu ge hayang. Komo dipenta mah. Cuman tah nyesokana. Ai naon urang geus geus tebogaan naon. Aya bakal ai hirup aya bae ge muter bae terus dibikeun. Geus Rahman urang teh, Maha Rahman Allah diturutan ku urang. Sehingga engke ge bakal timbul hasep Rahman Allah teh nempel di urang. Kabeh ge bakal ngomong, "Tah bae lo mah buarahan jasa pohara, jasa tamah teu meunang aya naon dibikeun bae nya mah." Tah eta teh hasep lapan ku urang ge kadenge. Sabalikna kos di lembur urang teh ulah dideuketan Ki Haji eta mah bos ge kurang teh pelit jasa. Eta kadenge kabeh kadenge. Teh ikhlas anu aya di jero hate ge eta teh bakal kaluar atuh lantaran hasep lake ka hambeu.
Hasepna kaambe omongan nu sok diomongkeun ku nyana teh aya henteu akur jeung hate. Lamun teu akur jeung hate engke ge hasepna ge lain deui. Tata tengke teh hasep teh kaambe seungit amat. Atuh dasar tarasi pas ada di bulan hebat ge tarasi bae bauna. Tarasi lauk asin peda kurang dibubui atuh kaambe teh peda bae kajeun kuku bahage. Kajeun kuku mah ge. Nah, daging kurang dikulub bakalna kaambe na daging. Daging amun teu buruk mah daging bae. Kecuali buruk daging buruk ya. Kabeh ge sok kurang ngabubui naon bae ge. Ieu mah coba aing mah deuk nganan garang-garana deuk nipu ieu tai ucing kurang dibubui. Teh meong sukeun bubui. Engke ge bakal jo. Ya haseum naonnya. Kaambe haseum naon kaambe. Tah, ieu ge urang teh mektakeun asma Allah. Ngaran Allah Rahman. Atuh engke urang ge bakal kaambe Rahman nu aya di diri urang teh. Kitu keneh pagawean, kitu keneh sagala rupa bakal nuturkeun dina sakabeh tajallina. Geus fa iza tajalla di mana tajalli Gusti Allah ku ngaran Allah Al-Qabid in qabado. Engke wayan qabidul wujud bi qabdihi. Artina eta mah sakadar contoh naon bae. Lamun ayeuna mah qabdu Allah al-qabidu ditajalikeun urang bakal merengket sieun taon bae nu ditajalikeun ku Gusti Allah pagawean Allah tajali urang bakal neuleuh asma Allah ditajalikeun bakal neuleuh sagala rupa bae lamun Rahman Allah ditajalikeun urang teh bakal neuleuh kana tajalina sifat Rahman Allah tajalina rahim Allah kabeh bae asmaul husna la ilaha illallah naon kitu ngaranna walillahil asmaul husna kabeh rahmanur rahim malikul qudus salamul terus bakalna naon bae nu ditajalikeun urang makan itu ngan engke moal kuat engke moal kuat lamun tajalli geus datang ka zat mah lamun kana sifat mah masih keneh kuat. Tapi lamun kana ditajalikeun geus kana zatna urang geus bisa nyaritakeun hese bae. Kos Kangjeng Nabi Musa. Begitu Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah ke Gunung Tursina, kemudian puasa 80 poe, mantak di Cisoka, sok kita puasa 40 poe. Ki Haji Hamid. Waktu mutih ulah ngadaharna naon nya. Sangu bae jeung uyah endogan geus etik. Aduh, terus 40 penting Kangjeng Nabi Musa. Kata Kangjeng Nabi Musa teh pernah kesalahan sekali begitu keur puasa nyiwak diundur deui. Diundur. Eueuh ngeunah, kok ieu bisa teu ngeunah? Carekan ku Gusti Allah, bongan nyiwak. Tibeurang puasa teu meunang nyiwak. Kunaon nanyakeun Kangjeng Nabi Musa ku pan ieu nyiwak pan diparentah ge di jam 10 ka handap bukan ka diulah. Kok ieu bisa arata teu ngeunah ibadah kunaon lantaran bau sungut narada kurang sehingga malaikat narada kurang. Jadi makin bau sungut urang keur puasa mah makin loba malaikat teh. Ulah aju ngajah ngadar jengkol ulah abe bau. Ieu mah bau ge bau ti handap. Ka dieu teh teh malaikat seungit cak malaikat mah kos kitu teh. Nu cak urang bau cak malaikat mah seungit. Anu cak urang seungit cak malaikat mah bau. Beda. Terus beda bae. Nah, kuari teh ibadah terus nikatkeun Kangjeng Nabi Musa. Panggil ka Gunung Tursina. Tek bae. Ku Gusti Allah kitu ditajalikeun falamma tajalla Musa sa'iqa. Begitu tajalli Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah kelenger Kangjeng Nabi Musa. Kelenger wae teu kuat. Teu kuat. Beres terus mukalamah jeung Gusti Allah wa matil ka biyaminika ya Musa no nu aya di leungeun anjeun Musa eta Kangjeng Nabi Musa ngajawab hiya asoy atawakkau biha wa aqutu biha wa fiha ma'aribu eta bahasa Kangjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an kos kitu tak dipertanyakeun panjang amat ngajawabna naon wae di leungeun maneh Musa teh cukup bae ieu mah tungked geus kitu iman teu ieu tungked abdi paranti leumpang pake tetekeun oge paranti ngagiringkeun embe
jeung panting nyuai-nyuaikeun jeung loba-loba deui we panjang amat Musa geunaheun cenah ngobrol jeung Gusti Allah. Jadi ditanya sakitu teh jawabanna loba biasa ayeuna urang yang mau ditanya ku kabogoh teh jalan mana tuh Kak? Jalan nama tadi nama dekat itu, aju asa-asa bersih goreng, aju jalan ka dieu, pas jalan ka dieu ge goreng keneh bae, pas didinya rada macet, terus we ka dieu sut, bah terus, cak bogo panjang amat tah nyarita. Naon eta lazat nikmat luar biasa. Suarana teh tipu kadang. Mican ge ditangkep sorana doang geus. Aduh, masyaallah hasana kana jantung tiis luar biasa. Masyaallah. Eta bibirna teh kadedelekeun. Ka sumur-sumur pareum diomongkeun ku nya. Masyaallah, sumur pareum. Biasana di tukang ini mah teh sumur ka mana eta. Eueuh geus diuruk, emang diuruk kunaon kitu aya orayan teh naon apa yang mah. Wah, kanu kos kitu bae kudu diomong-omong. Kunaon da ngeuna. Gitulah. Jadi kelenger Kangjeng Nabi Musa teh. Tah eta teu kuat. Nah iyalah lamun urang geus ditajalikeun mun tajali kos kitu moal kuat. Tapi Kangjeng Nabi urang mah ketika di mi'rajkeun tajali sami teu kacaritakeun kelenger malah nikmat. Mantak luhuran Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah ieu kuari boro-boro tajali ka Gusti Allah ku angin ge geus kalenger urang. Geus kalenger. Itu tajali teh kos kitu. Engke mah ditajalikeun teh dina pagawean. Dina sifat-sifat dina naon pokokna jelema geus tajali mah kadeu bakal kanyahoan jelema anu boro-boro tajali kakarak merasa bahwa ieu teh gerak Allah bakal kanyahoan jelema teh kadeulean bakalna mimiti ka diri urang geus ka diri urang ka batur sebab anu aya di diri urang teh aya di diri batur bakalna kos kitu urang teh lamun mikiran bae bahwa ieu teh kabeh ge gerak Allah jeung kabeh ge makhluk Allah kabeh perlu dihormati pan ayeuna urang teh mikiran Allah bae geus tinggalkeun syariat tah kamari lamun manggih reungit dipaehan kuari mah lantaran geus teu bersyariat neulereungit teh neulereungit putusan Allah henteu dipaehan wang wing ieu teh makhluk Allah boro-boro deuk maehan urang bisa ge henteu neulekeun gerak Allah nempel di dieu moal sanajan cak syariat mah meunang dipaehan tapi urang geus leungit syariat teh kajeun teuing beureun aya dahareunnyana di dieu dihormatkan ku urang reungit ya dina pada bahwa ieu teh makhluk Allah kitu keneh ka sireum geus urang teh mun manggih sireum teh lain dikitukeun sia sireum teh nya maliti tah mimiti di diri urang kan kos kitu teh tah tajali berarti teh aya pagawean Allah di dinya tapak dadamelan Allah direungit di kabeh urang teh ngahormati teh da urang ge geus menghormati ka Gusti Allah naon nu aya di diri urang teh naon aya di diri nu Allah engke leuleuh batur teh kos kitu eta teh aing ge kos kitu akur bakal berarti wali jeung wali teh nyaho kulantaran kadeuleuh cirina kos kitu kadeuleuh cirina kos kitu akur jeung aing itu ge akur tah kos urang bae pas urang nonton bola akur nya ge nonton bola akur berarti saruat teh pada bloona urang ngridit itu ngridit akur berarti pada ngridit akur urang kabang nya kabang sarua bae itu bisa dibohongan ka jeung kumaha ge oh eta ge nu apik jeung nu apik teh bakal akur bakal nyahoeun sebab urang teh ngarasakeun urang apik itu ge apik oh berarti akur naik deh urang itu ge naik akur kitu ge tajali gitu kan nya tajalina engke di mana sebab aya 3 rupa aya fil afal aya fis sifat aya fil zat ngan anu zat mah hese jasa mentak nauhidkeun ka Allah dina afal nauhidkeun ka Allah dina sifat ieu secara global praktekna hiji-hiji sakumaha nu geus dihareup ke kudu ulangi deui ieu mah keur carita bae hiji bae ge heula tauhid fil afal ta ieu ditauhidkeun sampai neuleuh naon bae aya pagawean Allah bae geus kadeuleuh jadi ditajalikeun geus urang kana naon bae ka buah-buah buruk dihormat ku urang geus bae kaharti kudu sejen kos gitulah tajali tak engke kebal ngomong rarasa jadi ngomong sebab ieu teh pan kabeh ge benda-benda teh ngararomong kabeh ngaromong benda teh ngararomong kabeh ge batu ngomong kabeh ngomongan ngomongna lain cara urang ge lain cara dukun bisa ditanya lain jadi urang teh ngomong bicara nah nu teh cek ebit GAD
Eta teh bertanya teh cukupnya pada rumput yang bergoyang. Bisa. Sebab eta teh ngomong dah gitu. Di laut ngomong, kabeh ngomong teh bicara. Mantap. Teman teh engke lamun kawali mah beda-beda. Lantaran kumaha isarahna. Jelema muriang dibawa ka jana. Oh, eta beta make daun eta tah. Eta teh keur ditajalikeun ku Allah can pugu. Aku urang diturutan ieu. Durutan, kiai anu ge mere jampe teh ya, make daun anu. Ini panyakitna aku, coba make daun anu. Paeh. Kalau itu melalui petunjuk, orang nurutan. Jadi sebenarnya satu turut satu. Teh heser kok sekarang itu mah tak make anu, tak. Teh teh geus teu ka udang ku urang. Sebenarnya satu turut. Nah, kok kitu mah lantaran nyana ge isuk pageto mah lain deui meureun kasih jelema nu sejen mah isuk pageto lain deui ka jelema nu sejen mah henteu selalu eta bae henteu kumaha prakna bae tah kitulah ditajalikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ye di mana geus digantikeun ngaranna ku ngaran Allah pagaweana ku pagaweana bakal nuturkeun kabeh dina sakabeh tajalina geus fa iza tajalla wallahu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.